bagambul eta ngelahna diwangun ajak pikeun mupustina bidang seni tradisi jeung budayana dirumati sangkan telah asku mangsa seni sempal kapi guyon keureuy bari ngalalakon medal carita pinu papadon najan heureuy kelepas dina tetekon. Nasib kieu-kieu teuing jelema balangsak. Ya Allah, sukseskeun Allah ya Allah. Allah hayang nyenangkeun keluarga ya Allah. Nyuhunkeun supaya Allah tong balangsak wae ya Allah. Nasib kieu jeung kieu, balangsak jeung balangsak weh. Mudah-mudahan ya Allah isuk pageto Allah sing sukses sakeluarga ya Allah. Nini sing calalagur pusing si Allah ditengkeun Rasulullah hirup teh oh katenangan pisan ampun boga baturan ka dina-dina Tasik nyoy. Kunaon si maneh ngagebah-gebah wae. Ye, batur keur parusing teh. lain loh didengekeun urang teh tadi ngintip maneh dipipir Untap intip hayang bentileun maneh. Maksudna urang ngintip maneh teh urang ada kajakan ngangon ngan kurang ngintip maneh didengekeun teh ngarasula hirup teh. Nyalain ngarasula nyoy. Puyeng urang teh nyoy lah. Ari puyeng mah sarua urang ge loh puyeng karena urang ge maneh kan yang sorangan. Urang hayang iraha, urang senang atuh curang teh menta we ka Gusti Allah. Nya eta kan Mudah-mudahan isuk pageto hayang teh senang gitu nyoy. Ya ari menta mah Gusti Allah urang, mentakan urang sing sabar hirup mah. Didengekeun atuh tadi ngan ngarasulah we, sagala naon disebutan. Aduh. Da ayeuna mah ayeuna urang pan sanajan keur balang sakit urang boga harepkeun beurna Allah boga si Monit. Urang nyoy boga si Jagur, nu dirawat ku urang. Munggah poe ulin jeung si Monik. Henteu ngangon, ngalah jukut. Mending jukut lamun diagehan mah ku si Dacong. Ya heueuh sarua urang ge pan di mana teh sa perjuangan urang teh. Iya kopi ngan sagelas-gelasna nyoy. Emang eueuh deui kitu? Tugus tiis dia nyoy. Oh, eta urang kumaha nginumna. Hah? Urang meuli bere kopi. Boro-boro keur meuli keur nyuguhan, ku sorangan ge nganjuk di ka warung. Urang teh hayang mulang tarima ka kolot nyoy. Oh nya alus. Hayang mulang tarima, hayang nean pagawean nu sejen tadi nama nyoy urang teh. Ya sugan ke kahareupna meureunan aya keur kareupna urang teh masih kena panjang lol ambahan teh panjang. Oh, lain masalah panjang. Aduh cas buset. Mana sih ngomong ngajakan ngobrol ah? Lain ngajakan ngobrol maksudna urang teh tadi ge ngarasa pusing, edenge maneh digigir ngan didengekeun ngarasul ah hirup teh. Kos teu narima kana takdir, teu narima kana kadar. Keur kadar anu kos kieu. Yo, kopina loba laleuran nyoy. Loba laleuran nyoy. Tah ayeuna mah kieu lol dengekeun urang. Berarti urang geus takdirkeun kan ari nu maha kawasa mah lol. Kan nasib manusia mau ngarobah, lamun manusia teu ngarobah sorangan. Rek dilobah di mana beungeut urang kos kieu wae. Maksudna lain ngarobah beungeut, tadi beungeut maneh teh baheula kos kitu geus moal bisa dirobah deui. Ya urang itu mah si Jagur itu jeung si Monik geus dideukeutkeun ku urang di ditu. Oh, geus dideukeutkeun? Heeh, biasa bareng wae tuh geus di ditu. Hidung kumaha lamun ngarannya tah si Jagur. Kan bagus si Jagur pada cang-cang keneh. Ada si Monik mah tur. Oh nya dasar urang ketahu duaan nya. Boro-boro urang keboge duaan nya. Akrab. Aya. Ya.
Borang ya. Oh, geus borang geus laparon si Jagur. Si Jagur bisi hayangeun ka warteg naonan. Kira aku kebo ka warteg. Jagur kebo ka warteg, urang ka kebon. Kebo mana yang jukut anu hejo. Oh. Ai sok. Ayo. Tuh si Jagur geus sadeukeuteun wae. Si Monik urang geus ngabokeun we. Halo sayang. Abang-abang urang akrab jeung maneh tempo. Si Monik itu. Sesatuan ge akrab tempo geus adi ditu terus nyamper. Ya udah, kamu jangan sampai sieun atuh. Kamu mah menempokeun saja. Ayo kita let's go jalan-jalan. Kita cari jukut yang hijau untuk para bungkau. Urang liar ah. Ayo nama Kamu teh kenapa tuh? Aduh. Kenapa tuh kamu teh sayang? Udah jangan malu-malu. Aku juga sama sayang sama kamu. Kalau kamu capek, biarlah aku yang menumpak dirimu. Oh. Eta capek. Aku yang menumpak dirimu ya. Oh, ayo tuh. Ini ada tempat minumnya engkau. Nyoy, mana nungtun? Ayo. Urang numpak heuh. Heula, urang buka heula. Cakeun si Jagur mah da bager. Bagus. Atuh jangan dihakan atuh itunya. Urang numpaknya nyoy. Ayo ke layeuna urang buka heula tamu. Numpak. Ieu sok. Lain begitu nyoy atuh ini teh lesang atuh. Nya lalaunan atuh. Sok. Sing sabar ya, cakep ya. Ayo, Aku Monik. numpak dirimu. Ayo urang anu nongton lo. Bisi maneh capek, urang numpak. Aduh. Ajik. Ayo. Nyoy, bagaikan numpak gajah nyoy. Numpak kebo Allah. Iya nyoy. Ya tuh cekel kemana? Ya. Ayo. Ayo Monik ah. Ayo sayang. Urang ka Yo. anu biasa. Asik.